Assalamualaikum kasep punten aki tacan tuang tos 2 dinten. Waalaikumsalam badenaon nya Ki. Pasian aki kasep Eueuh Ki eueuh. nya atuh kasep ulah bari ngambokos kitu. Geus gerak ka ditu garieung. Kenal maneh sakit kesel bae. Tadi aya aki kepenta ka urang, ku urang diusir dalain anak kincuna. Gitu ret, gitu mah pamali. Bae kumaha urang atuh. Terserah atuh ari kitu mah, tapi ulah kos kitu carana. Mun maneh boga seutik mah bere, hitung-hitung sedekah. Bae saya ayeuna mah nyang duit teh. Bade ka mana maneh, beri nyaho mali indit. Marane nyarang tuh soal sikoret kamari. Kamari teh aki-aki kayak masih sikoret. Si aki-aki teh jadi bere sikoret malahan diusir. Ya Allah mau ditentuin atas ya koretnya ke aki-aki. Nya sikoret mah gitu jalmana koret sarua pisan ninggalin koret. Isukana ngagosip marane teh. Isukana marane mangas ngagosip. Ih, itu mah ngagosip dah kenyataan. Kenyataan kumaha? Eta sih. Kenaraon marane teh. Iya aya we yang wae. Geus ulah pasea, da esuk kene ieu teu sae. Bener isukana geus pasea. Atuh da kasih ka sikoret teh hayang nyawa urusan batu. Segera balik. Ayo. Punten assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih apal keneh teh anu kamari ka dieu. Saha nya Akhirnya minta cai saeutik eueuh indit ka ditu. sebab hati aing nyeri didoakeun saku aing sangsara. Aki kasep Eueuh Ki eueuh. atuh Mun tapi ulah kos kitu carana. Mun boga mun Ngagosip marane teh. Ih, itu mah ngagosip dah kenyataan. Kenyataan. Urusan batu. mending gerak Kenaraon marane teh. Iya aya we yang wae. Hageuna sebab hati aing nyeri didoakeun saku aing sangsara. isukana marane mangas ngagosip. Ih, itu mah ngagosip dah kenyataan. Kenyataan kumaha? Eta sih. Kenaraon marane teh. ulah pasea, da esuk boga seutik mah bere, hitung-hitung sedekah. Bae saya ayeuna mah nyang duit teh. Bade ka mana maneh, beri nyaho mali indit. Tilu.